Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang sadayana, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraskeun perkawis iman teh nyaeta mangrupi nur anu sumping nati Allah, nyaeta ngalangkungan baiat anu ditetepkeun dina surat Asy-Syura 52, nyaeta jalmi-jalmi anu dipilih, anu dikersakeun, anu dipaparin nur iman sareng nur kitab. Sateu acana teu uninga urang kana eta nur iman sareng kana kitab eta. Janten kitab eta teh kitab anu qadim, sanes kitab anu tertulis. Janten kitab eta teh kitab anu teu aya tulisanana, teu aya lapalna. Janten qadim. Tah nur eta teh aya nu nyandakna, nu mawi dina katerangan ge Quran teh anu hiji ujungna aya di Allah, anu hiji ujungna aya di kakasihna. Tah upami urang pendak sareng kakasihna, tah nembe eta tiasa urang nyambungkeun kadinya bakal pendak sareng nur eta ibarat HP anu tadina teu aya sinyalan disambungkeun sareng WiFi, tah nembe aya sambunganana, tah teu benten ti kitu dina kiasna. Janten iman anu dipercanten ku seseueurna umat disangkina asal percaya keyakinan manusia masing-masing. Akhirna kumaha? Akhirna ngalawan ku cariosanana, ngalawanna nyaeta cenada agama mah kumaha keyakinan, ulah ngaruksak keyakinan batur. Ta eta teh mangrupikeun panyawat anu umum di masyarakat, sabab keyakinanana alim diganggu. Sedengkeun agama sanes keyakinan, tapi kedah pendak kedah hakul yakin kealaman ku urang, kedah kauninga disorang di alaman, dijugjug ngangge ilmu sareng aya guruna. Janten iman eta teh bakal paudag-udag, nur kitabna naik, dimensina nur iman nage bakal nuturkeun, terus leuwih naik, leuwih nuturkeun deui, uninga leuwih percaya. Akhirna tah anu cahaya iman eta teh ningkat, pendak sareng lapisan-lapisan cahaya eta anu sumping nati Allah, ta eta jalurna ka Allah. Janten rukun iman eta teh ku urang kasorang nyorang cahaya manglapis-lapis eta teh. Nu mawi dina Quran oge alif lam mim, alif teh nur Allah, lam teh nur malaikat Jibril, mim teh nur Muhammad. Tah eta teh jalurna urang teu tiasa ngalangkungan jalur eta, urang teu tiasa modal kepercayaan sorangan dan ngarasa Allah maha uninga teh. Janten sumuhun Allah maha uninga, tapi Allah ngayakeun jalan eta supados jalmi daek nyorang jalan anu ku Allah parantes ditetepkeun. Janten henteu asal percaya, tapi kedah ngalangkungan jalan anu ku Allah parantos ditetepkeun.
pikapungkur dugi ka ayeuna jalana teh mung hiji eta-etana, langgeng eta jalan eta teh. Tah anu hese dogmana di masyarakat teh jadi nu penting yakin, urang da ngarasa iman, ngarasa geus percaya da kusieun teh ya, kusieun asup neraka, kusieun doraka, akhirna mentog di dinya, akhirna alim narima anu didugikeun ku batur anu anyar munculna. Ibaratna abdi lamun ngadugikeun kieu pasti ditolak sabab disangkana ngaganggu kana kayakinana. Urang kedah mawas diri, kedah diuninga urang teh salarasna kedah kumaha perjalanan urang maju na mulang ka Allah teh, sabab urang teh nyamperkeun kana pimaoteun, duka enjing, duka pageto, duka ayeuna. Urang mah teu apal, tapi urang wajib di ayeuna mawas diri saukur keur pangeling-eling supados teu kamalinaan dina sihir dunia anu pohara pikaresepeunana, sihir dunia anu pikabetaheun, pikaresepeun, anu mantak tenang, nu mawi dina keterangan ge dunya mah penjarana kanggo jalmi anu iman. Jalmi anu iman eta teh anu diparantos ditanamkeun nur iman sareng nur kitab. Tapi dunya eta bakal jadi surga upami jalmi-jalmi anu masih di ranah dunia anu disebat kafir teh. Tah dunya eta karasa nyiksa lamun parantos ditanamkeun nur iman sareng nur kitab, parantos nyorang jembatan Sirotol Mustaqim, tah dunya eta bakal karasa nyiksana. Tapi dunya eta bakal karasa nikmatna lamun jalmi masih di ranah dunya eta, sabab masih safrekuensi. Nu mawi kedah hati-hati kana dunya teh, sabenerna dunya teh kan alam fana anu bakal ditinggalkeun, anu bakal jadi hijab urang na deui ka Allah Subhanahu wa taala. Rupina sakitu heula ti simkuring, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.